Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ka barudak kelas 5 sedayana. Tepang deui dinten ieu sareng ibu dina mata pelajaran Basa Sunda kelas 5, pangajaran 5 masih keneh dina tema bangsa Indonesia. Ibu dinten ieu baris ngajelaskeun atanapi neraskeun materi anu bade ku ibu dibahas nyaeta ngeunaan kalimah kaayaan. Naon kalimah kaayaan teh? Materi ieu kantos ku ibu didugikeun di semester hiji. Mangga ka barudak sadayana ibu nyungkeun diregepkeun sareng ditinggal videona. Perhatoskeun heula nya. Tah, ibu di dieu baris ngadugikeun naon eta kalimah kaayaan. Kalimah kaayaan teh anu caritanana mangrupa kecap kaayaan. Kecap kaayaan disebut oge kecap sifat. Janten kalimah kaayaan teh nyaeta mangrupa carita anu nyaritakeun kecap kaayaan. Nah, kecap kaayaan oge disebatna teh kecap sifat. Tah, dia ibu gaduh contoh. Cobi tengetan kalimah dihandap. Hidup tiasa bari muka buku pangrumat basa Sunda dina kaca 62 dugi 63. Di dieu ibu gaduh contoh kalimah nyaeta tatangkalan hejo ngemploh. Nah, ieu dibagi dua. Aya tatangkalan, aya hejo ngemploh. Tatangkalan eta mangrupakeun jejer. Naon jejer teh? Hartosna teh topik atanapi disebat oge kecap barang. Upami dipalih dieu tah dinu palih katuhu ieu aya kecap hejo ngemploh. Nyaeta disebatna caritaan. Tah, caritaan teh disebat oge kecap sifat. Janten tatangkalan teh mangrupakeun jejer atanapi kecap barang. Nah, disebat kecap barang kumargi tatangkalan mangrupakeun hiji barang atanapi hiji banda nya. Nah, teras hejo ngemploh eta mangrupakeun sifat tinu tangkal. Janten upami tatangkalan eta berarti langkung ti hiji. Upami langkung ti hiji berarti tangkalna seueur jumlahna. Tah, sifatna teh nyaeta hejo ngemploh. Nah, disebut hejo ngemploh kusabab tatangkalana seueur janten katingalna subur, daunna seueur lebeut, janten ngemploh seueur teh subur. Nah, di dieu tatangkalan disebutna kecap barang, upami hejo ngemploh disebutna kecap sifat. Nah, di dieu ibu oge gaduh sababariji contoh kalimah kaayaan. Hidup tiasa bari ngaregepkeun oge dina buku pangrumat basa Sunda. Aya 5 kalimah. Anu kahiji nyaeta kalimah awakna jangkung. Nah, awak ieu marupakeun jejer atanapi kecap barang. Tah, jangkung eta mangrupakeun caritaan. Nyaeta disebat oge kecap sifat. Janten upami awak teh eta kecap barang atanapi benda nya. Banda teh benda. Tah, awakna upami sifatna tiasa pendek, tiasa jangkung, tiasa alit, tiasa ageng. Tah, eta disebatna sifat. Nah, di dieu kecap sifatna nyaeta jangkung, kecap barangna awak. Teras kalimah nu kadua budakna pinter. Budak teh kecap budak mangrupakeun kecap barang. Nah, di dieu aya kecap sifatna nyaeta pinter. Bumi kecap sifat ieu bebasnya. Barangna oge sami, tapi di dieu nu ditunjukkeunna nyaeta pinter. Jadi upami kecap sifat mah pinter, tiasa bodoh, tiasa bager.
Nah eta namina kecap sifat. Nah di dieu kecap barangna budak, kecap sifatna pinter. Janten dihijikeun budakna pinter. Anu salajengna kecap barangna irung, pangambungnya irung teh. Nah di dieu kecap sifatna mancung, irungna mancung. Nah ieu kecap sifatna atanapi caritaanana. Salajengna oge aya kecap rambut, kecap barangna teh rambutna panjang. Nah kecap sifatna nyaeta panjang. Nu terakhir aya kecap barang sapatu, sapatuna hideung. Sapatu ieu nunjukeun kecap barang pinter. Teras hideung nunjukeun kecap sifat. Nah tah ieu sadayana conto anu aya dina buku Pangrumat Basa Sunda ngeunaan kalimah kaayaan atawa kalimah sifat. Kanggo tugasna mangga hidep tiasa ngadamel kalimah dinu halaman 63 nomor 1 dugi 10 diserat dina buku Basa Sunda. Kanggo materi dinten ieu ibu cekapkeun dugi ka dieu heula. Mudah-mudahan hidep sadayana ngartos, sadayana tiasa nyimak, paham. Upami henteu mangga tiasa naros ka ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.